naon Cinong? Wah, ai itu teh naon? Nah, Neng Cimot, nu kieu teh namina teh mobil odong-odong. Si Neng Cimot sareng Neng Cinong. Bade naik? Sok. Moal ah wa. Kunaon? Nyadak kerese. Ngejang naon ke bese? Isi utah. Ah. Nyawios atuh hari moal naik odong-odong mah urang jalan-jalan. Kela, jika ada yang jeung Mang Kasur itu teh. Polela, Cimong, Cinot, jeung naon di dieu? Iya, ngasuh barudak. Cenah hayang apal alun-alun Manojaya. Bulan atunya. Bulan hayang ulin di dieu. Ayo bareng yuk. Ayo, sareng, ayo. Wah, suang. Keren heula capek jalan-jalan teh. Ih, Cinong keun bae mengpeng libur. Tos we Cimot, karunya Cinong teh istirahat bacapeun. Bulan istirahat heula we di dieu nya. Cimot, Cinong. Ari nuju sakola, waktu diajar hararesen teu? Hese wa. Nah habet hese, cik aya guru anu paling dipikaresep teh tadi sakola. Aya wa. Saha tah? Guru nu tara asup ka sakola. Oh. Mang Kasur, polela. Dia kalau tahu lah ngobrol ke Aden di tahun 2020 cara langi. Nya canggih naon Aden? Numpak mobil gen. Tuh kudu make supir, cukup remote cenah. Terus Nuka dua. Jelma ngobrol tuh kudu papangi, cukup pakai telepon. gitu. Nya. Nya bener pisan dan kenyataan ayeuna mah. Mang Kasur, Aden, tong waka percaya. Nah, Buktina tahun 2002 hiji wae masih dititah diajar umbah leungeun unggal poe. Basumanta, Mang Kasur, ieu mah meungpeung keur usaha ya. Rahasia lalaki ieu mah, omat. Aden teh kawin. Ek nanya ka Basumanta. Ari teh jeung pamajikan kuat sabaraha lila. Ari masalah kuat sabaraha lila mah Den, tergantung. Lamun geus dahar enog, tambah madu jeung jajamu kuat eta pasti lila tah. Benernya, Cing, Ari Mang Kasur kuat sabaraha lila tah jeung pamajikan, hayang apal. Tah. Mun kitu mah Den, mah aing kuat naningan mang mah kuat 2 jam 5 menit. Ke. Urang teh sarua lalaki. Naon rahasiana bejaan atuh. Aya heula ulah keur bejaan. Hayang nanyakeun heula, kumaha cara 2 jam 5 menit teh? Tah, anu 2 jam 5 menit, anu 2 jamna pemanasan, anu 5 menit tengah ketei.